Zukiratil aulia nazalatis sakinah, di mana disebut-sebut para wali tentrem, turun ke tentreman, damai perasaan. Masya Allah. Sebab naon? Sebab nyebut wali mah jelema anu geus teu hayang nanaon ngan Allah doang. Atuh urang ge tentrem kata tamuan kudu kitu. Urang kata tamuan ku kiai teu hayang nanaon nya mah bere embung anu teu hayang hiji we ngajak ka Allah jeung ngadoakeun atuh tentrem. Coba urang kadatakan eta. Puya. Minta tulung mun aya macana 100 juta bae. Haju senep bae pan beuteung. Alamun eueuh 100 juta maju cenah lah sabaraha bae saayana. Jajantung senep. Teu dibere nu aya dibawa ku nya. Paneta boga tamu kos itu empis senebeun. Adak ti jauh kene asa aya anu bejakeun eueuh. Henteu tentrem. Tapi lamun kata tamuan ku ahli Allah, Masya Allah tentrem. Sebab naon pikirannya nama kana urusan dunia teh ngan sakadar ngajak ka Allah jeung ngadoakeun geus. Aduh, orang kuari ngundang kiai teh haju mun muludan sabareuh ngundang eta. Mun eta sabareuh itu. Oh, eta mah cenah kudu 10 juta. Waduh, tekor. Aduh, cak panitia teh tekor ulah lah. Oh, ngundang kiai itu mah cenah kudu make DP heula. Waduh. Ongkos meuli posoan bae. Kan jadi hareudang, kadang hareudang. Ngundang kiai anu sabareuh. Ih, ulah mikiran duit nya mah. Geus bae ondang mundaikeun alhamdulillah. Engke aya engke mah teu terserah ente. Nek dibere bae tuh alhamdulillah henteu bae tuh nya. Jadi panemanyan keneh. Tentrem urang ngeunaheun gade gitu. Masyaallah. Jelema dibere wiridan uhiji kiai baheula zaman Tuan Syekh ngewirid benyana wiridanana wiridan kasugihan. Eta reneureun kasugihan mati baheula. Nyana ngawirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 42 poe can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah pandaju capek. Mantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus. Aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet. Aja kurang diwirid 7 puat 7 peting wirid geus eueuh sakali deui geus capek. Aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae. Mulai tah geus hayang aing. Geus tasbih dipegat-pegateun. Karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah. Atuh geus tereng geusan. Kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleu da ku aing barang kuari jetilok. Tanya, ente keur kamari mah kadeuleu salat hajat teh ku balik telok. Capek. Sapuran tuh. Karasana ku aing. Puguhna mah aing kapanggijeun kuntilanak bae kaluar. Bong. Lamun teu karna Allah mah capek. Tapi lamun urang karna Allah beki kebel, beki nikmat, beki lazat, beki indah. Sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah. Tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaran. Aya kanikmatan. Moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan. Beres. Di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin.
jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh ya datang Waalaikumsalam katuan aun maneh naon kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukak saha nu ngawiridna si pulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak tuan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuang je bacakeun aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa gitu rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya ditutupkeun tah eta siga de aji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu mah sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Tuan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh wah urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku bae ya aku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah kakek tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan kalau salah ditungtung ya sementara engke naik kapal nyana jadi kenek abawa masyaallah loba cerita-cerita Tuan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di mamana ge anu buca baca Tuan Syekh tadi puat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah aya nu henteu wirid kadinya henteu tapi Tuan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh dengan asal geus sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah teh hasana sogol ngadenge aing mah asyik ku aing teh
tapi ngirain sebeuh perasaan. Ente cara kita coba hadiahan pribados. Ceble tau ke situ. Tapi begitu lah. Coba ke hadiahan aing ge. Cek urang bener tah ye. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan. Mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana. Aduh. Jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Datang ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung bahas sebab hadirnya. Rasa kata hadir orang mamaca gitu tah. Kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadis pas begitu baca cek jenah mah kiamat niatna hiber deh kayak aing daeng hadir cek eta kunaon pake usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah. Ayo jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cek cenah sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek cenah teu naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh Tuhan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda boleh tumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah moal numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berateun nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nu sasa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok udah ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nya babawaan nya tuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang. Jadi kuda-kudanya nama jadi itu nempel tak kuda. Didelekeun we kieu ih Tuhan. Kaget dah, mun yang percaya kulak wari moal milu jeung kuda. Sila bade luhur kudana lurus ka ditu. Tuhan saya nama sila bade luhur. Kakarak ya percaya, masyaallah, kakarak percaya. Aju nyana ka ditu deui sorangan. Ngaji pedi mah tuh mun kitu set atuh ngagujubar. Eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel. Mada kuda teh teu karasa berat. Cek kuda teh ising geus numpak tancan, unggal numpak kuda. Cek kuda teh geus numpak tancan, geus. Kuda ge kan ngomong deh jeung kuda. Ngobrol nya ge jeung bangsana mah. Aing waduh, itu makan ku Tuhan teu karasa naon. Kan heran teh kuda nu sejen. Hayang disarua coba cenah. Pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondoyot jaknya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atulah nyaho jaknya berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong masyaallah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku badirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger teu pati jeger hampang lamun komo biasa hampang mayit
kos keur hirup da bae. Nah, hayangeun kuda nu sejen, keukeuh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali becek kana teh tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya. Tumpak kalinya. Nya da ge usah diset we geus tumpak tancah. Cak kuda entos. Masyaallah teu karasa nempel-nempel acan atuh nganggang. Nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh janana embung milu atuh terus we ka ditu kuda. Nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami ge kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna tuh dihimarkeun bae jakan kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu. Satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae sija lega keneh besi berateun besi berateun himarna besi berateun pan meureun ditenden di dieu berat bakur. Ditenden di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dijadinya keneh. Teu cek cenah besi berateun ditenden di dieu mah. Teu kaarti cenah tuh. Besi berateun kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akut beratna henteu cek. Pan bisa henteu mun aya nyaho cek cenah kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel. Can kaharti. Teu nempel kumaha cek teh. Lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeung tuan panjeung tuan ge meureunanan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kunaon mah teu nempel ka himar teu kaarti manya teu nempel ya hayang dibuktikan kotlek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleuh himar deuleuh Abu Yazid sekian aja tah batak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpahkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpahkan ku si eta mah merod asal endeuh we geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka batur sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah malantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkat nak beres silaturahmina ngeunaheun kadengeuna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhannya urut mawa babaannya haju deuk datang deui masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urut nyana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu
Masya Allah, urusan dunia mah berat baik kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya nu hayang mere mah keur mah aya, aju janana hayang sugema perasaan aya. Aya nu datang culak cileuk, boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere, teu meunang ganjaran. Aya nu embung bere nyumput. Hei, panai guru sia tayang lah. Bulan kamari geus datang ka dieu. Jo, tayang kajeun teu kapangigi jeung guru aing. Geus teu hayang mere. Sebab teu karasa mau berkah. Nu karasa berkat ka bawah koyana. Jadi tenang. Idza zukiratil auliya nazalatis sakinah. Di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang. Boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami, Abu Bakar Shibli, Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mereka nu geus jelas tah mah. Bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadengi guru-guru urang mah Syekh Asnawi tenang perasaan kana. Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang. Ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun. Sebab aya hiji muridna milu jeung Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon, kan ka Cirebon teh lempang. Paling naik kuda, naik hewan-hewan sapi. Zaman harita teh lempang. Kakarake datang sabaranya muridna teh Noel deui. Kunaon? Tadi ge ulah milu. Teu kulah hayang milu ka ditu. Geus balik deui ka ka Banten. Henteu, milu mah hayangan capek. Ribet aing mah sia ieu. Cek wala sari ribet. Geus atuh kieu batu, ayo mana. Ge cekel sorban nya. Haju peureum bae ulah bentak. Peureum, moal capek. Geus atuh cekelan sorban peureum. Tekebal datang ke Cirebon. Datang. Itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong. Penting mah datang. Engke balik nanyan mikiran balik. Balik ka kula dicekelan deui mah. Masing-masing balik mah. Ada eta pohara jasa masyaallah karim. Temenang tak ilmu kitu digunakan lamun encan darurat. Ilmu kawalian teu meunang digunakan lamun encan darurat. Lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa. Tapi lamun capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun. Kadieu capekna karak, boh jang diri, boh jang batur. Karak dipetakeun. Masyaallah. Jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang. Tentrem moal aya teh hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta masih mencapai jasa enggak sia di dieu mah tungguan pokona sia dek balik los dek di tungguan di dahar mau los balik terus bae panata ngaranna nyayomkeun teu kan kana teh masyaallah jeung bali waten teh bareng ayu geus teu kuat bae bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi. Ngeunaheun teh. Ari nyaritakeun ahli Allah mangeunaheun. Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur, balik Alas Roban. Balik di Alas Roban penting. Yana mau tungked tek. Cenah cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh. Abeh kaburu tahajud. Sare layap saeutik ke tahajud. Nah saya wah ieu bangun aya gubug ceuk teh. Sare di gubug. Tongkedna ditenden meta di lawang gubug. Tek. Nyana sare, beuti gudang. Neangan sumur turun ke handap saeutik. Aya cai. Wudu, salat di gubug. Beres berangkat.
gubuk eueuh. Gubuk tadi mana? Eueuh. Masya Allah. Horenganan hulu orai. Hulu orai. Calangap gitu iman jadu tadi teh horenganan. Masya Allah cak saya Nawawi. Jadi saya Nawawi teh HS diletah orai. Pengen ngembol cak jana teh. Pengen ngembol biasa orang letah orai. Wan eta lain lalagan. Atuh lamun si eta basar dia geus tinggal wala-wala tah Mas. Tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg belep. Oh, masyaallah eta. Jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun. Deku baca maka wali mah. Jeung mata katun teu sieun sadajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh, pan urang mah neuleuh orai leutik. Oraina ge nang tangan, bang. Oraina ge nang tangan ka urang, urang teh lupat. Lamun rupa Mongol mah. Ye cak orai teh sieun sia ka aing, encan di kuburan sia. Orai Sujaul Akro kakara ku aing doang geus sia lumpat. Engke lumpat ka mana sia? Ayo sia jelema nu teu zakat engke tah Sujaul Akro. Ye cak orai ngomong orai ge nyaun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dek lumpat ka mana? Jeleg-leg sia. Orai ngomong orai ngaleo tah eta pan urang masyaallah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai. Calangap diletahna. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna, tungkedna teh luhurna lencos aya getihan. Urut nahan tah tek katahan. Cek Syekh Nawawi teh hampura teu salah cenah teh. Eta bisa hampuran gitu. Mun urang mah kabeneran aing moal tungked deui. Sia orang ngaleos. Masya Allah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitab lain alagan waliun min auliyaillah. Cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab kurang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh. Ieu kieu mubtadana, ieu kieu khobarna, ieu kesimpulanna, qodiyahna, ieu bilagahna, ieu sakadar akademis mah bararisa. Urang ge lamun pangangguran mah juan-jieun teu bisa. Tapi kan urang mah tuh, ieu hebat kan nang aing. Urang mah kitu bae. Wali makan lain geus ngarang teh tutupkeun. Istikharohan ka Gusti. Mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun, Gusti. Mun eueuh mangpaatna ulah Gusti. Ulah aya unsur-unsurna. Urang mah karak nulis sholawat bage dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin. Harus ada izin dan izinnya harus 5 juta. Tolol teh. Ieu kamangpaatkeun mah geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur urang. Terus kos itu. Teu beres. Teu tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid geus. Ieu cenah kurang ulah, setik mau ulah. Mingpang geus menggir deui bae kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endek hadir zikir
babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng, pitulung ti para wali Allah. Insyaallah. Emang kumaha deh? Anu paling indah jasa ka hate. Ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada di akhirat surga. Nu sakicep, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, blor ka surga. Apaan potongan karya? Iya potongan naon ieu? Kredit aya di nyana. Bunga bank aya di nyana. HP diceuli ge aya. Masa ka surga potongan kieu? Asara ieu mah gagejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Caha, urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dekana ka surga, para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah. Kaheula. Ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Ayo coba cah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi, para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus diheula ka ditu. Para sahabat selain 70.000 geus tari heula. Anu can dibere nu henteu dibere mandat-mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus diheula. Tapi wali Allah ulah waka cek Kangjeng Nabi. Deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana. Ayo salametkeun. Lamun urang nu wauh cuman kumaha? Aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir. Emang sia wauh aing mah osok milu. Baheula teh haol-haol bae mah. Sia aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh. Dahar aja, ente aing mah dahar aja. Merek, komo merek mah. Tah ieu disetop ku Kangjeng para wali Allah ditahan neuleuan muhibina, pecinta-pecinta anu ta'alluq ka nyana. Atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan. Eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat. Tuh deuleuan heula. Tak orang mah susuganan we atuh aya di dinya. Bareng kadele. Oh iya sip cek plan saya. Ya. Oh iya mah teu ya tah. Sangaran ieu aja pendek ulang. Kaditu. Ieu di bukuna eueuh. Ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ieu. Di exit ya. Nah, udah kau diinget kali kan indah jasa. Mama nggak wae terpercaya atuh teh jeung Muhammadiyah. Urang mah salila urang boga keyakinan atuh kitu deuleu di manaqibna araya. Masya Allah karim. Indah amat ketika manehanana milihan. Ayo kade. Urang geus aya di dinya. Salah. Ya Allah ya Rabbi, masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang. Di dunia orang tentrem, di akhirat orang kabawa. Mudah-mudahan orang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang, ka aku muridku para wali Allah, leuwih-leuwih ku Tuan Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu orang siap zikiran babarengan. Tasbutu bisyahadati rajulain, tetap sariko dengan saksi dua lelaki. Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor, ajukeun ka kejaksaan. Sidang. Ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli, saksi khusus, jangan netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling.
kudu aya dua saksi, saksina kudu lalaki dua, teu bisa selain Allah. Geus puguh sahibul wilayah. Sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara. Anu bakal mutuskeun hukum. Presiden, menteri, gubernur, bupati, camat lurah teu meunang awewe. Lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden, awewe kemudian kurang dipilih, nu milihna tanggung jawab di akhirat, haram milih awewe. Hah? Waduh cenah kamari di umroh kan. Umroh tinggal umroh. Yes. Haram tuh beurang. Sebab naon? Sebab aya nu teu bisa diselesaikan ku masyarakat, ku dirina, ku rombongan. Kan pemerintah di antara lamun aya awewe henteu boga wali. Walina maot kan hakim. Sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek. Kalau cewek tidak bisa. Makanya anu kamari milih atut, ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab. Kiai kan geus nyaho ditakrib Fathul Qorib eta geus sakitu Jepang leutik ka kitab. Geus dijelaskeun haram. Hiji ulah budak leutik, nomor kadua kudu ulah nu edan, nomor katilu kudu adalah, nomor kaopat kudu huriyah. Sifat merdeka oge kudu zukuroh, sifat lalaki latasihu wilayah, latasihul wilayah min imratin tersah ngajenengkeun wilayah di awewe. Mata kula mah teu kaharti kiai teh haju milih, cenah ngomong deh ieu mah imam ngelain imam salat dah, ieu mah imam nagara teu daun nu teu meunang mah imam salat ngajina sia mah bari peureum. Mantap kayak ngaji bentak, ulah peureum kotok mana guys. Aduh itu terladak aneh kiai kadang ngebek kucelik ulah. Kiai kulon ngaromong iya tieu aja imam nagara. Lain imam salat itu mana imam salat. Negara betul tanah. Ngajina datang ke mana? Aneh. Jadi ulah osok nganabrak hukum. Adapun menang jeung teu menang lain urusan. Ngan kiai-kiai teh batu ulah haram. Ceda ieu mah lain negara Islam, ieu negara demokrasi, dobelnya demokrasina nya milih awewe. Ih, urus ararente. Dia mah kitu jeung. Asal japukan bae tuh dia mah kumaha. Nyanding orang Pandeglang. Ayo kajian nunggus banget, kaharipna ulah, abis salamat orang, ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kanarakan, auzubillah bidzalik, naon ngeunahna mobil, motor, aya di akhirat dipanggang, haju lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat bisa, abdi mah milih atut, kita kusa, ifudoli, enggak tadi narantena hiji jadi tilu, ayo sia, sakadar kurang teh supaya salam di akhirat teh, teu beunang saksi bae teu beunang awewe kudu lalaki. Atau komo lu mutuskan masalah, komo lu ngageugeuh, jeung kudu al-islamu beragama Islam haram, ngajenengkeun pamimpin kafir haram. Tadi tidak dideuleu bae atuh di kitabna. Ieu kiai kok aneh, ngajenengkeun pamimpin kok kafir. Muslim haram. Jadi gamun teh manyana ngajenengkeun kafir haram 2 kali, ya demokrasina haram.
sebenarnya demokrasi nama heulanan eta mah masih dihulah dihelah tapi lamun jenengkeun kafir sebab kaditu nama kan kamaslahatan ai politik tapi ulah salah aturan-aturanana ieu mah kajian ieu mah kafir kiai ngajenengan kafir naudzubillah min dzalik engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara ieu mah ditakrib betu ge saya deuk mah sakitu leutikna watas betu jeung tetep sarikoh Zaid didakwa bahwa Zaid maling kemudian di sidang interogasi proses ke jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling dua saksi-saksina dua lalaki Zaid ya atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor betul? Tidak Pak barang buktinya ada dan pelapornya adalah ada dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong dua saksi ada yang ini namanya Muhammad yang ini Ahmad dan Muhammad Pak Ahmad ya betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong sangat jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor jam 12 siang Pak siang ya siang betul Muhammad ya kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor betul jam berapa jam 12 Pak sarua saksi pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12 tetep wari Zaid tudingan maling dak ditetepkeun berarti bener ketok palu setelah diproses saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh dua saksi Ahmad Muhammad barang bukti telah ada maka per detik ini jam ini hari ini engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor tok palu trok maka putusannya setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan langsung pandian bawa katihang atau bawa kameja belah ditu langsung kieu potong gagal gojo Allahu Akbar emangna korban langsung ceker katuh gitulah aturan Islam lamun ieu dilaksanakeun wah geus mantep jasa geus moal aya timbul mulang maling malah di Indonesia mah wara urang nyaritakeun tentang maling nyatut korupsi ambalaya dihandap nyatut rada gede maling di luhur korupsi ya pada bae iku mah bahasane yang beda-beda ge motif ge iku pada iya emang sira saking di krojo ya wis lah tuh saking krojo mah wis ya ngajine ya wis ya sambung maning ke ya yang ya wallahu a'lam bishawab.